Sehingga ada iya sejarah serius. Andai kata geus manggi sejarah eta alhamdulillah. Andai kata insan catat lain lalagaan. Andai kata aya di sejarah alhamdulillah. Andai kata eueuh seperti eta bisa dipertanggungjawabkeun walaupun kula kakarak menang habar 2 poe ti urang dieu sarua bae. Kula sok kadatangan kitu tah. Kemari Kiai PI maot. Begitu turun di mobil aya budak leutik ngapang. Budak leutik dah kasep lain cara kolot kieu. Kasep. Berangkat ke masjid aya digigireun. Kula jadi imam Allahu Akbar jelema ribuan. Terus nuturkeun. Makam ka makam. Nguburkeun nyana di dieu tah. Di dieu ngobrol jeung kula. Ngobrol naon cenah cak di Nurjaya tah. Rahasia tuh. Nyana ge aya nyaho nanti ngobrol naon cenah ge sok aya nyaho bae. Ngobrol cinta ye. Ngobrol geus beres. Kula talkin eueuh. Kula nanya Ki Nurjaya, saya teh budak leutik. Ci, sugan teh bawaan kiai cenah. Nanya deui ka adik kula, "Ci, sugan teh saha?" Teu nyaho. Nanya deui ka hiji kiai, "Jak kula betul neuleuh cenah kiai." Neuleuh dia bangsa nu ka kos karaya. Wah, ieu mah ka hijab di kieu mah tuh. Henteu nu kieu mah. Bangsa nu karaya mah moal. Mun orai neuleuh. Bangsa nu leuleuh ngomongnya ngobrol jeung kula. Eueuh. Ieu ge aya anu datang Masya Allah. Ieu horeng pasir angin teh pernah dicokot diundang ku Syekh Maulana Hasanuddin ketika perang ngelehkeun Hindu anginna ti dieu. Ieu pasir angin teh lain lalawaran mantak ayalah jampe paranting ngadatangkeun angin. Henteu kudu lobaan ka Jakarta demo teu kudu. Teu kudu eta mah endek masalah. Tinggal diondang bae angin pasir angin tobat tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Al-hadis. Langkung tipayun orang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu maha suci, nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Sholawat sing lareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in asbat tabi'in al-mukarramun para alimil ulama para asatid para tokoh masyarakat wabil khusus kersana Abah Haji Din Abah Haji Odam oge Abah Haji anu dipengkereun simkuring Abah sahagara Abah Haji Sawitra ta Sawitri anu ngajantenkeun wasilah sumpingna simkuring ka dieu kumna para kiai para ustad para kasepuhan ahli-ahli pasir angin anu kacida pisan nun kusim kuring dimulyakeun aparatur pemerintahanana sipilna militerna anu alhamdulillah dina saah ayeuna eksis polisi ABRI selalu hadir dina riungan-riungan boh ngariung maulidan termasuk di judi. Alhamdulillah hadir baik mantak di akhirat lagi polisi saparok ka surga saparok ka neraka. Alhamdulillahirabbil terakhir ka panitia penyelenggara PHBI alhamdulillah kuasilah kerjasama para panitia masya Allah ieu nu hadir lain jelema kabeh meureunnya manya di gunung loba amat jelema ieu asana campur kajian kumaha simkuring nyangka di gunung mah paling ge 100-200 ieu mah jelema ngarebu asana ahli kubur ge hadir bae lamun kadeuleu di dieu aya tah ngareneng supaya geus jadi mayit sebenarnya mah kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah dina wengi ieu urang sadayana khususna simkuring masya Allah bisa nyaba ka kampung Pasir Angin baheula mah bejana be aya lembur Pasir Angin aya Masjid Karuhun dikersakeun keur pemuda teu boga tah kabogo urang dieu dikersakeun jadi teu datang ka dieu meureun ondanganana lain ondangan cinta makhluk ternyata meureun ieu hadir ka dieu diondang ku Karuhun ahli Gunung Karang cinta maletik teh mah urusanana lah sapira cinta kawin anakan bereyak beres gesan tapi cinta ka para arwah ahli-ahli Allah ialah anu bakal manjang kekuatan keyakinan urang lamun urang nyaritakeun gunung masya Allah Kangjeng Nabi Adam di sorga
diturunkan ku Gusti Allah ka India di gunung tertinggi di dunia terkenal dengan nama Gunung Himalaya. Turun Kangjeng Nabi Adam di gunung, Masya Allah. Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Allah ngainstruksikan supaya Kangjeng Nabi Adam kapanggih jeung Siti Hawa. Manusia kakarak 2 harita teu nyaho jalan Kangjeng Nabi Adam. Di mana eta istriku tercinta? Teu nyaho jalan. Kakaler ka kidul ka wetan ka kulon atuh di mana aja kakarak 2an dek nanyakeun ka saha. Bingung Kangjeng Nabi Adam. Tapi Masya Allah kersaning Gusti Allah butus malaikat Jibril alaihissalam. Jibril tuduhkan Adam tuh Jeddah. Atuh malaikat Jibril mah gampang, set turun Adam yuk berangkat hiber atuh ka ditu babari. Oh jai horeng Masya Allah berangkat tidinya ke Muzdalifah. Ti Muzdalifah geus ka Ambe langsung ke Gunung Arafah. Wah, Siti Hawa geus aya di dieu. Langsung Kangjeng Nabi Adam, Hawa. Oh Adam. Masya Allah mangkaning harita mapan can aya baju. Can aya samping teu kacaritakeun wallahu alam. Eueuh baju eueuh cara kieu ye eueuh. Eueuh. Atuh ai wani mah nyebut sataranyang olos. Tidinya pertemuan langsung ke Mekah, imah tangga Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa di Mekah. Pangheulana negara anu dijieun imah tangga adalah Mekah. Masya Allah. Lain RRC, lain Moskow, lain Irak, lain Iran, Mekah. Kahiji. Ketika Kangjeng Nabi Nuh dakwah 1000 tahun, umatna anu iman ngan 50 1000 tahun dakwah nu iman ngan 50 buang ka warahna pohara. Eueuh nu iman ka Allah, eueuh nu iman ka Kangjeng Nabi Nuh. Anyar keneh ti Kangjeng Nabi Adam ka Kangjeng Nabi Sis, ti Kangjeng Nabi Sis ka Kangjeng Nabi Idris, kemudian Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam. Manusia geus nyembah ka patung, geus nyembah ka batu. Dituduhkeun ku Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam 1000 tahun cuma menang 50 manusia. Abah Haji Idam adi mah kuari ye encan 1000 tahun jelema nu narurut geus ratusan. Malah dikawin deui cenah berjalan. Kula tadi panggalana ngobrol di dia ngobrol kawin nyandung. Maksudnya lamun endek babari teu gampang. Lain jang kula, jang ieu jang eta. Ngan urang dieuna embungeun. Kangjeng Nabi Nuh diinstruksikan ku Gusti Allah, Nuh nyieun kapal. Nyieunlah Kangjeng Nabi Nuh kapal. Masyarakat kaget, Nuh nanaonan tolol teh jelema nyieun kapal mah nya di lembur. Kapal mah kuduna ge di laut. Ieu mah di tengah-tengah nagara nyieun kapal, cai ti mana diseungseurikeun. Gancang carita da mah kajen, seungseurikeun ge ieu mah perintah Allah. Kangjeng Nabi Nuh dakwah ngajak, lamun hayang salamat milu ka kapal simkuring, lamun embung salamat dikerem bakal. Alah cai ti mana cakaom Nuh mata ya ta. Tapi kersaning Gusti atuh emang dikerem keluarlah cai
gorolot keluar terus makanya keluar daga lain ti sumur lain ti walungan lain ti wahana lain ti luhur tapi eta cai keluar ti paranti masa naon paranti masa ti hau model keluar cai ti hau terus golontor gede kakerem naraek lah ka kapal cuman 40 pasang Kangjeng Nabi Nuh putrana 4 hiji Kanan 2 Yafis nu 3 mah iman Kanan mah henteu Yafis Ham Sam iman Kanan mah putra Nabi sorangan kafir rahasia Allah subhanahu wa ta'ala angkleng-angklengan kapal Kangjeng Nabi Nuh morek nyaritakeun dongeng Kangjeng Nabi Nuh deuk nyaritakeun ge singgahna kapal Kangjeng Nabi Nuh dina Al-Qur'an dicaritakeun judi di Gunung Judi kuari dengan terkenal Gunung Ararat Turki geus kayahoan kuari geus kapanggih panjang kapal Kangjeng Nabi Nuh lebar kabunyu kapal Kangjeng Nabi Nuh lantaran aya di Gunung Judi Masya Allah geus ngabatu jadi batu di gunung mentak gunung boga sejarah panjang urang mun nyaritakeun tentang gunung begitu Kangjeng Nabi Musa deuk mukalama jeung Gusti Allah panggil ka Gunung Tursina Sinai wattini wazaituni watturi sinina wa hadzal baladil begitu sim kuring ka Mesir harita mana ya gunung Sinai nu aya di Quran ternyata horeng lain cara gunung di dieu sim kuring mah ngabayangkeun teh mungkin kos gunung Santri kos gunung Karang Masya Allah di Mesir terus ka Yordan terus ka Israel, Palestina gunung eta teh panjang. Kulinanya pen bahasa Arab saeutik Sinai. Kulo Sinai cek kutu cek gaidna. Kabeh ieu Sinai, ieu kabeh gunung Tursina. Aing kumaha ngomongna deui atunya. Ieu gunung urut Kangjeng Nabi Musa nu mana? Begitu ditanyakeun aya. Horeng gunung Sinai teh panjang ti Mesir datang ke Yordania. Ngan ayah hiji gunung urut mukalamah Kangjeng Nabi Musa alaihis ketika dipanggil ya Musa ikhla na'laik tidinyalah gunung anu bersejarah Gunung Sinai ketika Kangjeng Nabi urang umur 35 tahun naik mendekati umur 40 tahun satahun deui ka diangkat jadi rasul dikersakeun ku Gusti Allah loba teu hayang kapanggih jeung jelema hayangna nyepi Kangjeng Nabi hayangna nyepi di kamar teu puas Kangjeng Nabi nyepi sehingga neangan di mana inu leuwih sepi akhirna Kangjeng naik ka Jabal Nur ayalah Guha Hiro tahun 90 tahadus binikmah sim kuring naik ke gunung tersebut hayang ningali ketika iqra bismi rabbikal ladzi khalaq diturunkan ku Gusti Allah melalui malaikat Jibril didinyalah Kangjeng bersemedi sorangan di gunung urang kuari wani ge lobaan ye di gunung ye urang Gunung Karang kabehan taruru ulah aya hiji-hiji acan aju Haji Pendi titah di dieu asana moal kebal ge inna lillahi wa inna ilaihi rajiun telah dicaplok hileud geus jasada modar emang teu sangar kitu Gunung Karang Masya Allah lain lah lagat nah ieu gunung sehingga Kangjeng Nabi bersemedi kholwah ibadah mantap ka Gusti Allah nu ngahalangan tafakur salat Kangjeng meja encan diinstruksikeun pas umur 40 tahun
di gunung etala turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Gegeter Kangjeng, begitu turun Iqra, ya Muhammad Iqra ma ana biqari'in, cek Kangjeng kuring mah teu bisa maca. Iqra ya Muhammad ma ana biqari'in, kuring teu bisa maca. Iqra 3 kali, Iqra ma ana biqari'in, ditangkep ku malaikat Jibril, langsung dibacakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq sakumaha tadi. Kangjeng malaikat Jibril naik di ke langit, Kangjeng Nabi turun ke handap dengan ngegeter diberi wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq di gunung turun. Masya Allah. Lamun nyaritakeun tentang pergunungan begitu simkuring nyaba ka Kiai Zainuddin di Lombok, almarhum Ki Zainuddin langsung Pak tempel jeung simkuring nyaritakeun kieu. Di Lombok gunungnya tinggi-tinggi, di Jawa banyak gunung tapi gunungnya tidak terlalu tinggi. Untuk di Indonesia gunung tertinggi adalah inilah gunungnya. Gunung tertinggi melambangkan bahwa manusianya tinggi-tinggi. Jakula japarenek jelema nama. Japarenek. Horenganan luhur ge lain luhur jelemana. Neangan nu luhur jelemana, neangan nu kasep jelemana, neangan nu gagah tanagana ambalaya, tapi horeng hatena mah teu wauheun ka Allah. Tabah jelema leutik nu kos kitu mah paeh jadi seuneu neraka. Dik danaonan neangan nu gagah, dik danaonan neangan anu kasep, dik danaonan neangan anu jekrem, aya teu wauh ka Allah mah. Mantak nu kudu diteangan teh awewe teh nu geulis, nu sugih, nu pinter, nu wau ka Allah. Perasaan tiis kana hate. Geulis aya di nyana, pinter aya di nyana, masya Allah. Turunan aya di nyana. Tarariis wau ka Allah mah. Nawaran kan ka salaki. Ya pan wau ka Allah. Kakak mumpung ora kene jaimah geus teger, mobil geus boga, perusahaan geus aya, Kak atuh laksanakeun ayat Quran fankihu ma tobalakum. Pan aya wau ka Allah mah tarariis kana hate. Masya Allah neng sugan teh neng teu kitu gegeraan saknya atuh mumpung ngara kene ngan lamun kakak kawin kula anterkeun ka bapak. Tah mah tolol. Teu wau ka Allah tah pangaranna nu wau moal. Nu wau moal atuh nawaran teh ikhlas. Sod ikhlas. Ya kari. Ieu carita gunung. Tahun 1526 mulai Islam nyerang ka Banten. Cuman 1 tahun kekuatan Islam utusan Demak dari 1526 hanya sampai 1527. Tidinya dikuasai deku Hindu. Tarurunlah Portugis, tarurunlah Denmark, tarurunlah Inggris, turunlah Belanda, turunlah RRC, turunlah Saudi Arabia, ngumpul kabeh di Banten. Nuntung nu kumpul kabeh di Banten. Kumpulna di Banten teh teu warau ka Allah kabeh ge. Nu nyembahna ka batu, nu nyembah ka kayu, nu nyembah ka tatangkalan, nu nyembah ka panon poe. Acak-acakan Banten teh. Masya Allah karim. Tahun 1670 Demak ngutus Sunan Cirebon, Sunan Gunung Jati
Syekh Syarif Hidayatullah beserta putrana Syekh Maulana Hasanuddin. Berangkat Syekh Syarif Hidayatullah jeung Syekh Maulana Hasanuddin ti Cirebon ka Banten duaan. Can aya mobil, can aya kendaraan nu sejen. Di Cirebon berangkat ke Banten cuman 1 jam. Naik naon cenah Kiai? Wallahu a'lam. Beja nama peureum doang aya babacaan la ilaha illallah mal dibacakeun ku si direkam. Engke aing mah teu bisa hiber sia bisa deui. Rugi aing ah. Moal wakalanan ke ka Abah Haji beta bebejana teh. Moal wakal teh mah kudu ojol jeung sapi. Sajam di Cirebon, Masya Allah. Kula mah naik mobil, kula naik mobil. Aya aturan naik Avanza rada lambat, naik Innova rada cepet. Kuari mah kebenaran naik Lexus cepet. Tapi naik Lexus ge asal dibarengan bae ku ieu angel. Pembawaan ieu. Masya Allah, aneh kula ge. Mata kadang-kadang aya dibawa kumaha teu dibawa kumaha. Nu ukuran ditempuhna kudu 5 jam, ieu mah 12 jam. Bawaan berabe. Iya be ieu urang ieu. Kuari ieu. Urang kan memperingati Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi mah pan manusia terganteng, terkasep, terpinter. Ingat ke Kangjeng Nabi, kasep Kangjeng Nabi mah. Ingat ke Kangjeng Nabi, ganteng Kangjeng Nabi mah. Ingat ke Kangjeng Nabi, pinter Kangjeng Nabi mah. Ingat ke Kangjeng Nabi, segala-galana di Kangjeng Nabi. Jadi orang memperingati jelema nu ganteng jeung kasep. Kangjeng barang leuleuh ka dieu, iya kari. Atuh teu akur teh akan. Perasaan ngadenge Kangjeng Nabi na Masya Allah. Leuleuh ka dieu hayang utah. Lamun leuleuh beungeutna, tapi lamun leuleuh hatena leuwih kejam. Ya kali. Nah, Syekh Maulana Hasanuddin teh ka dieu duaan ka Banten disebut Banten Girang. Begitu ningali peradaban manusia, kekokohan, kebiadaban anu luar biasa. Kerajaan dikuasai ku 3 raja. Hiji Raja Siwa, 2 Raja Darga, 3 Raja Brahma, aya 4 terkecil Raja Ganesha. Masya Allah, buatan lain bantrak-bantrakeun. Munajat Syarif Hidayatullah jeung Syekh Maulana Hasanuddin kudu kumaha ieu? Demak dek ngutus bala tentara ulah waka moal menang. Cek Syekh Syarif Hidayatullah moal menang kajen kukuan ke kula munajat heula. Munajat Syekh Syarif Hidayatullah dalam munajatna titah ngadatangan Gunung Pulasari. Duaan datang ka dinya, naik. Begitu naik ternyata aya kerajaan di Gunung Pulasari, aya kerajaan. Lain lalagaan nu menguasai Banten teh Raja Siwa, Raja Darga, Raja Brahma, Raja Ganesha. Anu kekuatan-kekuatan gaibna tanding saat eta. Dek merangan Raja Brawijaya, dek merangan Raja Pajajaran, dek merajang semua narajum kabeh ge tanding di dieu teh lain lalagan gagahna pohara. Munajat Syekh Syarif Hidayatullah, begitu munajat deui titah naik ke Gunung Karang. Naik duaan ternyata antara Gunung Karang jeung Gunung Pulasari di dinya aya nu keur tapa. Tapa teh lain cara tapa budak kuari. Tapa make baju kerajaan, di dieu make mahkota.
ternyata kulila-lilana tapak eta mahkota teh geus dijieun sayang manuk teh geus rendogan di dieu apa ieu ge pernah tapak harita keur hayang wahweh teh ieu teh sesa rada cager deui teh sesa ieu teh termasuk ieu rada cager deui teh rada cager nah ieu aya pohon beringin jadi nyana akhirnya berlindung di pohon beringin di Golkar alhamdulillah ya calon neraka kene lah ya yeah. Masya Allah didinya lah Syekh Syarif Hidayatullah menyapa ka jelema nu keur tapak begitu disapa ditanya benta begitu benta adu kekuatan mata begitu adu kekuatan mata hudang make adu kekuatan batin ternyata teu sakedeung sapoe 2 poe 3 poe 4 poe 5 poe 6 poe 7 poe kakarak tumbang eta nu tapak ternyata nu tapak ngaranna Brata Guru Sampang Brata Guru Sampang eleh ku Syekh Syarif Hidayatullah tidinya langsung asup Islam begitu baca 2 kalimat syahadat beres baca 2 kalimat syahadat cik Brata Guru simkuring alhamdulillah menang hidayah ngan simkuring moal ilu campur tentang Gunung Karang Gunung Pulosari jeung Banten simkuring mah erek indit ti dieu ngahiyang tah didinya Syekh Syarif Hidayatullah mitah cicing ka putrana nu ngaran Syekh Maulana Hasanuddin maneh tapak tah di dieu di batu ieu ngaranna Watu Gigilang hartina Watu Gigilang teh batu anu hareran warna batuna semu rada kemerah-merahan segi opat batuna dengan disebut cek urang Banten mah pancawarna mun hayang nyaho ieu batuna teh lain dibiko ieu asal ka Banten dipake ieu batu ieu mah asal teu ka Banten henteu ulah sambarangan batuna nu dipake tapak adalah 2 meter persegi Syekh Maulana Hasanuddin tapak di dinya sapoe 2 poe 3 poe teu kacaritakeun sababaraha poena ngan sakieu doang amatna Syekh Syarif Hidayatullah anjeun tapak di dieu hiji datang ka ulah aya nu di aku satungtung maneh aya keneh nu di aku maneh moal bisa ngalehkeun raja-raja Banten lamun geus teu di aku kakarak batur bakal nurut aya cai ulah di aku aya angin ulah di aku aya batu ulah di aku aya cacaang ulah di aku andai kata aya reungit nempel ulah dikukubahakeun lantaran eta reungit ulah di aku aya nu boga cai aya nu boga angin aya nu boga reungit aya nu boga orai aya nu boga hewan-hewan kabeh nu aya di dunia ieu terutama nu ngageugeuh di Gunung Karang aya nu boga ketika maneh geus teu ngaku kana sagala rupa nu aya di alam dunia ieu kabeh bisa dipergunakeun jang perang maneh tapak teh sakitu beta sok cirina di mana-mana ieu batu geus bisa ngangkat berarti maneh geus lulus lain-lain mantrak-mantrakeun tam tapak dek perang teh tapak heula kuari mah dek demo dahar mah lulu dek perang teh tapak Syekh Maulana Hasanuddin teh Masya Allah karim tapana di dieu rumatak simkuring gadi Masya Allah datang ke sepuhan gadi tu sakali mual datang ke 2 kali henteu datang ke 3 kali kasurupan di ditu kasurupan dia kasepuhan teh kula ge rada kaget ngetikeun taneuh hadena lain aing nu diketuj
mun aing lawan ku aing ngan pasti aing eleh kakarak rada mikir can diterima kaopat kali aya karuhun di dieu sumping. Nah iyalah salah satu realisasi tina 5 kali ngundang ka ditu mun henteu hadir moal ka dieu simkuring. Alhamdulillah dina sacenah sakieu nu hadir urang sok nyaho. Ulah sok nyaho pokona ente mah ngaraji bae pokona mah geus beres ngaji menang 5 10 tahun kawin geus. Geus beres. Anakan bae dihitung 12 bae anak. Nah, itulah Syekh Syarif Hidayatullah. Begitu Syekh Syarif Hidayatullah terus tapa didinya teh Masya Allah nu datang teh berata guru sampang deui nu geus asup Islam saenggeusna dipapatkeun kakarak batu bisa ngangkat. Tiba-tiba Syekh Syarif Hidayatullah datang maneh lulus cung geura ka Banten girang bawa batu ieu teh ulah dikamamanakeun kekuatan Banten teh aya dina batu lain batu boga kekuatan tingali Kangjeng Nabi Musa boga tongkat tingali Kangjeng Nabi Sulaiman boga cincin jeung nabi-nabi nu lainna ieu ge batu jang kekuatan Banten sing hade ieu ngaranna watu gigilang teudeun di Banten selama batu ieu aya Banten jaya. Ketika batu ieu teu aya Banten bakal runtuh saha bae nu endek siap jadi sultan Banten ketika batu eta encan aya deui di Banten moal dianggap ku jelema saha bae ge. Titip Syekh Syarif Hidayatullah seperti eta. Masya Allah dibawa batu 4 meter persegi cuman dijingjing doang ku Syekh Maulana Hasanuddin dijingjing ieu mah mawa cai bae geus nyewa geus eueuh nanaonan ieu mah nu mantak hampir diusir ku pamajikanna ge cak nya geus teu berguna ieu hirup la faidata wa faidah itu faedah hirup Masya Allah dijingjing dibawa ke Banten maka ayalah paseban Banten anu tihangna opat ditendeunlah batu didinya etalah Syekh Maulana Hasanuddin selalu diuk didinya selama batu eta aya perang jeung sahabat bakal menang mulai Syekh Maulana Hasanuddin berangkat perang dikirim bala tentara ti Demak saeutik ngalawan Hindu nu aya di dieu anu dibantu ku Portugis jeung Inggris anu kekuatan militerna luar biasa. Syekh Maulana Hasanuddin Sugan Gimbir teu aya begitu perang 10 lipat kekuatan kafir Syekh Maulana Hasanuddin dengan tenang lantaran boga wangsit nu hese ge hiji trah kadua wangsit lah udah sokanya usahana nanyakeun wangsit segala naon elah ku batur mah geus nyaho isian can kumaha sih dibawa ongko aduh Masya Allah dah begitu ngayakeun perang anu bala tentara militer saeutik ti Demak hampir eleh menghadap ka Gunung Karang cek Syekh Maulana Hasanuddin ya Allah eueuh di aku kusim kuring cai nu Gusti angin nu Gusti batu nu Gusti saat ieu abdi teh dek negakeun kalimah Allah dek negakeun li'ilai kalimatillah la ilaha illallah hayang ngislamkeun Banten dengan tugas di Demak jeung ti pun Bapak maka abdi nyuhunkeun pertolongan ti Gusti aya suara hayang make naon angin maka angin dikirim ti pasir angin serius sehingga ada ieu sejarah serius andai kata geus manggi sejarah eta alhamdulillah andai kata insan catat lain lalagaan
andai kata aya di sejarah alhamdulillah, andai kata seperti eta bisa dipertanggungjawabkan walaupun kula kakarak menang habar 2 poe ti urang dieu sarua bae kula sok kadatangan kitu tah kemari Kiai PI maot begitu turun di mobil aya budak leutik mapang budak leutik dah kasep lain cara kolot kieu kasep berangkat ke masjid aya digigireun kula jadi imam Allahu Akbar jelema ribuan terus nuturkeun makam ka makam nguburkeun nyana di dieu tah di dieu ngobrol jeung kula ngobrol naon cenah cak Nur Jaya tah rahasia tuh nyana ge aya nyaho nanti ngobrol naon cenah ge sok aya nyaho bae ngobrol cinta ye ngobrol nggak beres kula talkin kula nanya Ki Nur Jaya saya tuh budak leutik ci sugan teh bawaan kiai cenah nanya deui ka adik kula ci sugan teh saha tuh nu nyaho nanya deui ka hiji kiai jak kula neuleuh cenah kiai neuleuh dia bangsa nu ka kos karaya ieu mah ka hijab di kieu mah tuh henteu nu kieu mah bangsa nu karaya mah moal mun orai neuleuh bangsa lele ngomongnya ngobrol jeung kula ieu ge aya anu datang masya Allah ieu horeng pasir angin teh pernah dicokot diundang ku Syekh Maulana Hasanuddin ketika perang ngelehkeun Hindu anginna ti dieu ieu pasir angin teh lain lalawaran mantak ayalah jampe paranting ngadatangkeun angin henteu kudu lobaan ka Jakarta demo teu kudu eta mah endek masalah tinggal diondang bae angin pasir angin coba tuh Ahok kubruskeun habak beres hayus ya asal geus datang angin pasir angin masya Allah lain lalawar di aya liangna ngan liangna teu kadeuleu nu kadeuleu liang anak we di dieu mah liang eta teu kadeuleu liang angin eta mah tapi insyaallah urang-urang dieu paham aya nu paham nah dua kekuatan hiji cai ialah Cibanten ngaranna Cibanten teh huluna di Gunung Karang turun di Gunung Karang pecah dua nu hiji ke arah barat sekitar 35 km ke laut jadilah dermaga internasional nu hiji ka Karang Atu nah iyalah jadilah dermaga nasional dua kekuatan maka di Banten ulah coba-coba Gunung Karang pusatna adalah Gunung Karang 1.000.000 kali garaga orang Banten ternyaba ke Gunung Karang mual aya kekuatan Gunung Karang titisan ti baheula dongeng almarhum abah kula waktu masantren di Sekong hayangnya bakal guru gas umur 7 berangkatlah tiluan nu hiji ngaranna Wes Kurni urang Tangerang kabeh nu hiji di Samsudin berangkat di ditu nu dua sombong sebab puasa bae nu duaan mah sia Madam Yati neuk naik ke Gunung Karang teu puasa mopo sia kajen ku kumaha ge yo aing yo hijib nasor geus dikelek hijib naon deui geus dieu hijib saepi mah komo anginna ge geus ambalaya ya tuturkeun aing ke asal naik ke Gunung Karang sia tuturkeun deuleukeun aing mah naik angin cek kana begitu datang wallahu alam ka mana maropo kabeh teu kuat dua mah alah cenah dameti aing mah teu kuat cek cenah ieu aing mah moal bisa terus ka ditu geus teu kuat kuasi nyaritakeun teu kuat hese nyaritakeun teu kuat teh hese okos aya lalaki hayang kanu geulis teu kuat aya beungeut perang hayang kanu geulis aduh teu kuat teu nyambung tapi ulah leutik hate lalaki mah pembeli itu geulis kajenting geulis beungar iya ini ro aya itu pasang
je mujizat Gusti Allah Masya Allah qala Yusuf li abihi ya batin ngaji memang ngaji amil eta heula nah lah urang dia mah geus leuwih nyaho pokokna urang kulon mah bangsa perpeletan mah atuh perpeletan mah ilaku mah teu ieu tapi almarhum abah kula Masya Allah ketika tawadu di harapan Gusti ya Allah ya Rabbi abdi mah ngarasa puasa tilok dahar beki wiridan tilok tapi abdi hayang ka patilasan Syekh Maulana Mansur di luhur abdi teh hayang datang ka tiba-tiba kunaon aya rumawa wallahu alam sabaraha menit datang ka luhur teh sorangan ai batur aing eueuh sakieu ieu aing sorangan cai loba sieun ku sebab lo sorangan bae di luhur di jamaah tu mandi dan lain sebagainya turunnya jalan mana ya jakana sebab tadi perem datang ke luhur tapi tidinya dengan penuh ketawaduan deui tiba-tiba dibawa deui datang deui ka babaturan keur ngagaloler Masya Allah rahasia Gunung Karang namun dibawa takabur bahaya sebab lain baheula bae kuari emang eueuh ieu anu keur tapa aya nu keur tapa di Gunung Karang kuari urang Jawa Timur kabeh urang Jawa Tengah jeung Jawa Barat termasuk Banten eueuh nu keur tapa kuari di Gunung Karang urang Jawa Timur nu geus turun 5 poe ka tukang urang Jawa Timur kene tapa di Gunung Santri di Gunung Karang di Banten balik kita mampir ka imah moal dicaritakeun ka ditu nama ngan urang Jawa Timur kuari aya kene urang Jawa Timur ieu teh geus dieusian kudu tapati baheula datang ka kuari nah panjang urang mun nyaritakeun Gunung Karang mantak hadiahna ge teu barang sambarangan kula ge tadi rada ngageter tita hadiah padahal urang dieu bae tapi ku kula dihadiahan lalauna teu meunang kadenge ku batur geus hadiah berata guru teh aya bae. Nah, iyalah Banten. Masya Allah, cai bisa digunakan jang perang di dieu mah. Ulah sambarangan angin bisa digunakan jang perang. Ngan hese de kunci, nu hese ge teh ngadatangkeun angin kumaha. Lamun salah ngadatangkeun angin, lain bisa pake perang, nyanana kena tsunami. Ieu pernah yang ngundang angin. Pernah ngajeledag. Pernah dibawa ke Grogol saya pikirnya. Nah, itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ieu Banten mengenai tentang Gunung Karang jeung Gunung Pulasari. Ieu batu anu aya di Banten tersebut dipindahkeun ka Surakarta. Surakarta Jaya dipindahkeun deui ka Banten. Ketika Banten ngangaranan angin di ngaranan lah angin teh ku ngaranna opat. Pangeran Kidul, Pangeran Kaler, Pangeran Kulon, Pangeran Wetan dipakailah ngarat salah satu opat incu daripada Syekh Maulana Hasanuddin. Eta teh julukan ngaran angin. Angin Kidul, angin Wetan, angin Kulon, angin Kaler. Nah, lamun endek coba-coba ngundang angin tersebut apa ti Kaler, apa ti Kidul, apa ti Kulon, aya bahasa tertentu. Aya keneh karuhun urang di dieu insyaallah anu lamun huru-hara gede bakal tarurun di Gunung Karang. Mudah-mudahan karuhun urang masih keneh ningalikeun urang. Mudah-mudahan karuhun urang masih deudeuh jeung nyaa. Neuleuh ambalaya anak incuna beuh ieu geus teu puguh arah. Mana nu bener mana nu salah geus teu puguh arah. Carita partai dikemas siga bener padahal jerona ambalaya. Carita organisasi siga bener dikemasna luar biasa bagus. Ternyata jerona bok-brok. Pondok pesantren kadeleuna bagus dikemas berbagai ngaran pondok pesantren. Ternyata jerona Masya Allah selama hubud dunia moal beres. Karuhun bakal ngutuk. Gila Gunung Karang
Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, saat ieu batu nu pernah dibawa di ka Banten aya salah sahiji incu Banten anu nakal, maka batu tersebut teh moal dibejakeun ngaran anu mawa batu tersebut, kemudian didagorkeun kana sirahna semplek. Jadi batu gigilang eta semplek juruna saeutik urut ngahajar salah satu incu Syekh Maulana Hasanuddin. Aya dipindah-pindah kuari eueuh di Banten. Urang tinggal nungguan batu eta sebab kejayaan Banten tetap terletak tandana di batu eta. Lamun encan aya sahabae nu endek muncul jadi sultan, jadi raja, moal bisa. Sebab nu bakal jadi raja di Banten mah tetep tiba heula nage raja wali, wali raja, raja wali, wali raja. Kudu make koma ulah raja wali. Raja wali batu sia atau mah RCTI itu mah. Raja wali, wali raja. Selain wali mual bisa Banten. Lamun diceritakan tentang bakal keramean Banten dijajah deui ku RRC sebab asli nage Hindu, bakal terjadi. Inggris bakal asup deui ka Banten, bakal. Belanda bakal asup deui, bakal. Cuman tetep nu bakal numpas Arab kayaknya. Percaturan tentang Banten seperti eta selama batu encan muncul deui tetep Banten moal boga kekuatan. Itulah sejarah ala kadar. Urang kuari sabodo tamah tentang eta. Ieu mah supaya nyaho bae heulana. Masih panjang lalakona. Urang sebagai generasi sing hade sebab Kangjeng Nabi muncul dengan kekuatan anu luar biasa. Tapak Kangjeng Nabi Musa muncul dengan kekuatan anu prima. Tapak Wali Sanga muncul dengan kekuatan anu prima. Tapak Syekh Maulana Hasanuddin babad Banten pada tahun sekian sampai tahun sekian, dilanjut ku Syekh Maulana Hasanuddin, Syekh Yusuf, dilanjut Syekh Mapai dan lain sebagainya. Karapa kabeh lamun urang kuari jadi kokolot jeung jadi kiai masih keneh beuki duit proposal pamarentah ulah harap menang Banten. Urang jadi kiai masih keneh ngarorodan duit partai moal harap Banten jaya. Urang kuari jadi kokolot atau jadi kiai ustad masih keneh kabongbro jeung kabita ti duit ti haritanu. Wah ajur Banten kajen ajur sakali deui siata meneruskan mata aing mah toser doang. Seperti eta dek narima dek henteu hak ente kabehan. Sekedar sejarah kekuatan Banten dicekel ku ahli-ahli tapak. Urang boga Syekh Mansur, urang boga Syekh Hasnawi. Syekh Hasnawi teh raja Banten. Cuman masdur mantap ketika renovasi diberi kewenangan Syekh Hasnawi Caringi. Setelah eta kadieuna teu muncul kembali. Insyaallah engke jai. Kuari geus daratang ka kula nu negara di sultan. Alah ieu ge hayang jadi raja. Atuh raja koang-koang. Masyaallah karim. Alhamdulillah lamun di Banten geus aya nu diangkat jadi sultan. Aya deui nu hiji hayang dinobatkeun dia jadi mangga bae tah mah mangga bae ai pas eueuh masalah tapi kula geus ngangkat sorangan raja setan. Alhamdulillah. Kanjeng Nabi diutus ke alam dunia teh sakumaha tadi? Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallah wa sirajan bi'idnihi wa sirajan munira. Ilain lalakon bantrak-bantrakeun hiji syahidan nyaksian Kangjeng Nabi. Nyaksian teh Kangjeng Nabi mah lain nu sababad, lain anu sazaman, tapi nyaksian teh katukang.
nyaksian ke kaum Kangjeng Nabi Isa, nyaksian ke Kangjeng Nabi Musa, nyaksian sampaikan ke Kangjeng Nabi Adam, masih siap Kangjeng Nabi syahidan jadi saksi padahal teu kazamanan. Di mana Al-Qur'an ngajelaskeun dengan mukjizat Al-Qur'an Kangjeng Nabi bisa syahidan. Nomor kedua wa mubasyiron. Mubasyiron teh Kangjeng Nabi bawa berita sorga. Sorga teh batana ge lain menang nyen ti Cisoka lain dikirim ti Pandeglang lain. Oh batana ge tidak inten permata, anu inten mah segede korek api, segede korek api miliaran. Cincin ieu bae ya, cincin ieu dibikeun ge urek. Nah iyalah sorga teh lamun kuari dibocorkeun segede jarum, bocor sagede jarum, ieu sinarna sinar panon poe bulan bintang surem kabeh ieu sorga. Bidadarina lamun nyiduh bidadari ka laut amis kabeh. Lamun sigir bidadari ditololkeun seetik bae ka dieu teu kudu make listrik. Saangna pohar nu neuk numpakanna sagede kieu. Terido aing mah. Terido mun di sorga nya nah hiju kos kieu di sorga aja numpakan bidadari protes aing. Hai malaikat Ridwan kaluarkeun ieu. Emang gua terido aing mah panjang potongan ku ieu naekan bidadari. Da aing mah protes. Protes tetep baik lamun banget kos kieu atuh boro-boro di sorga kuari ge urang sebel atuh kan meureun ai ka sorga teh mah nya diganti beungeutna lain nu ieu beungeut teh naon atuh kumaha kos kitu sorga ganti casing nya ganti aduh casing nu ieu mah masyaallah. Nah iyalah wa mubasyiron bunga Kangjeng Nabi teh rahmatan lil alamin. Urang nyaritakeun panjang taga ditu ieu mah sebagai rahmat bae ye lamun hayang nyaho rahmat Kangjeng kaistimewaanana dicontohan ku ulama. Aya hiji ibu ngandung anak, begitu ngandung sampailah 8 bulan. Ketika ngandung nage diatur dahareuna nage dek ngadahar nu ladap ulah besi kaganggu anak kunya rahmat. Dek ngadahar es ulah besi anak ngamuk di jero rahmat deudeuh indung kanu jadi anak wahar. Dek ngadahar naon bae ge nu diperhitungkeun anak nu di jero masyaallah karim ieu rahmat. Menang 8 bulan borosot lahir ka dunia diurus ku indungna teu meunang ceuri disusuan susu kurang cai usahanya ngadahar sayur mayur dipencetan supaya kalah luar geus buku bapak nama tuh geus teu kudu dicaritakeun tah mah eta amunisi terus disusuan gede Masya Allah keluar saya si kadek kanu ngasuh ge si kadek lalaunan ku dedeh jeung nya indung gede-gede disakolakeun ngaji kebenaran anakna teh awewe sakolakeun balik neng kadek nya balik sakola kudu gegeraan balik mama melang ka neng bisi anu ngaganggu bisi anu macem-macem mak lamun neng can datang ka imah mama masyaallah teu ngeunah dahar teu ngeunah nginung kadek neng si neng na si anakna badung emak tidak tahu diri gede kelas genep HP geus boga mulai kelas genep geus SMS-an indung nangan neng ulah osok main HP eta mah aduh pagawean dajal tah kos kitu mah naon dajal mah dada jeung bujal si emak ulah geus dinasehatkeun anak beuki mangga SMP Badung kita ngaji henteu kita balik henteu sakadaekna bae emakna terus bae nganasehatan sing adeneng anakna kancola begitu datang ke SMA
anak tuh bisa diatur ganeng cerewet boga emak nyaho ala modern beunana kuari mah geus aya di planet mana emak ortodok hatena geus pohara jasa ka indungna geus mal kebal deui racun ku aya bener diracun emak diracun ngan diracuna lalaunan ke batuk ke bengek racun menang 2 poe racun deui mana geus oho-ohoan batuk kenapa sia cek anakna aing bebas hirup hayang bebas hirup lantaran batuk ngeh bae otomatis kan ke dokter